alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin liyursidun nasa fi umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza minkum syahra falyasumhu al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa fi syar'i wal imsaku anit ta'ami wasyarobi wal jima'i ma'a niyati. Langkung tipayun simkuri dedak dihapunten, mohon maaf barangkali nanti dalam menyampaikannya bahasanya campur aduk. Alah. Adik-adik sadayana, alhamdulillah dalam kesempatan ini mungkin Bapak akan menyampaikan atau akan mengurai, yaitu ada sebuah cerita, ya. Ada orang yang bertanya, ngobrolna teh kieu, nu hiji awewe, nu hiji lalaki. Ceuk nu awewe teh nanyakeun kana kula, aya di dieu nu namina kula. Aya sadewa aya. Kasep teu. Oh iya atuh. Dalang teteh ulah lalawora. Iya. Di dia aya nu geulis nya. Namina teh nyaeta Neni eueuhnya. Nya atawa Santi. Moal teh solehah tah Santi. Nya salam baktos. Ceuk Santi naros ka Andri. Ya, heukeun bae atuh. Kok namanya sama ya? Kayak orang cangkring, kayak orang curug sama namanya. Andri, puntennya abdi bade naros Aya naon sad? Cik ari batalna saum aya sabariji. Saum sudah pada tahu kita kan? Saum itu adalah puasa. Jadi sebetulnya puasa itu bahasa Sangsakerta, upuwasa, nahan lapar teh. Bahasa nama saum. Ya. Cik dari dinya masuk ngaji hayang apal ieu. Ari batalna saum aya sabariji. Andri pinter atuh. Nya. Sidik nyantri Andri mah. Duka nu mana ieu pokona mah. Kitu kan aya begitu namanya Andri mah. Soleh deui nya. Nyaheun di kadalang teh. Sok bura bere di ongkoh. Ku Andri diwaler nya. Alah Santi nanyakeun teh. Nah jadi aki-aki Santi. Nah salah ngomong. Ada ieu mah Andri mah kasep anu kene nya. Oh eta batalna saum. Batalna saum mah aya 5. Nu tilu eta mah ngahaja ku jelema dibatalkeun teh ku manehanana. Nu 2 mah qadarullah eta mah dibatalkeun teh ku Allah. Ya. Apa saja sih? Naon wae sih hiji-hijina? Ya kudah ku dalil atuh. Ya. Kedah kudali ke urang-urang bahas tah masalah batal saum. Ayeuna Bapak rek tatarucingan hadiahna wayang tah. Lamun kajawab ieu wayang kop keur hidup. Ci. Lamun urang keur saum ieu ya. Tuluy geus imsak. Geus imsak ieu. Tuluy urang teh nginum atawa makan, minum. Eta batal henteu.
tos imsak mau batal. Tah lamun urang makan minum saenggeus sora buletin anu ngahiung batal teu. Aya geuning buletin ngahiung 10 menit mameh adan. Batal teu? Teu. Tapi lamun urang nginum saatos imsak batal teu? Batal cenah tuh. Geus imsak batal teu? Henteu cenah tuh. Di sini kita harus tahu bagaimana ya letak bahasa itu. Cek bapak kieu, lamun urang nginum saparantos imsak eta teh hukumna batal. Tapi lamun urang nginum saenggeus sora buletin anu ngahiung eta mah henteu batal. Lieur teu? Memalikir. Lamun urang nginum, tuang, makan, minum sesudah imsak maka hukumnya batal. Tetapi kalau kita makan minum setelah suara buletin tidak batal. Orang cerdas akan berbicara begini, Pak, apa bedanya buletin dengan imsak? Teta. Apa bedanya buletin dengan imsak? Adik-adik perlu tahu, imsak itu kata lain dari saum. Sebagaimana dalam kitab Rawailul Bayan dikatakan, wa fi syar'i huwal imsaku. Ya, numutkeun syariat menurut syar'i bahwa saum itu adalah imsak. Numutkeun syariat bahwa saum itu adalah nahan. Jadi imsak teh nahan bahasa Sunda mah. Nahan naon? Anit to'ami tina barang tuang, wasyarobi ejeng tina nginum, wal jimai dengan intim suami istri di siang hari, ma'a niati eta ge di barengan niat. Nu teh di barengan niat manteu. Boho meunang. Ujug-ujug nginum urang teh nya cek babaturan teh ari maneh suat mah lain puasa sa teh. Astagfirullahaladzim, poho. Lanjutkan. Karena itu lupa. Ya. Tapi kade aya nu sok popohoan ka indungna colbok teu dahar. Ari maneh ongkoh tadi sahur maneh mah puasa, tapi naha ari ayeuna kal kadahar. Da poho mamah abdi mah pada bobodoan. Aduk dituluykeun da poho aja mamah. Gede wadul nu kitu mah batal ya gitu mah. Jadi yang untuk nahan apa? Untuk nahan saum, untuk nahan makan, minum dan intim di siang hari bagi yang sudah suami istri. Itu juga ma'aniati yang dibarengi dengan niat. Kalau tidak dibarengi dengan niat tidak batal. Nah, berarti batalna saum teh eta. Secara otomatis berarti kalau kita minum batal. Secara otomatis kalau kita makan batal. Secara otomatis kalau kita hubungan intim di siang hari batal hukumnya. Hancur tah. Saum teh kuno tilu eta mah. Jadi yang membatalkan saum itu 3. Itu yang dibatalkan oleh manusia. Ku niat urang, ku pagawean urang. Tapi ada lagi yang dibatalkan oleh qadarullah, oleh Allah. Contoh, misalnya sahanya aya nu namina Siti Aidah di dieu. Eta Neng Siti saum. Kelas sabeureun Neng Siti teh? Ya. Kelas 12. Neng Siti teh saum. Tiba-tiba pada siang hari duduk ngobrol. Pas cengkat dari tempat duduknya. Nah, ternyata ada yang merah di tempat duduknya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh Gusti mangkaning keur saum. Aing mah batal merenya.
ternyata datang halangan yang disebut dengan menstruasi. Atau kalau bahasa Sunda mah eta teh nanta palangan atau haid bahasa Arabnya. Nah, itu batal. Ya, nyage kuat. Oh ya, namanya batal. Teh eta mah kan dibatalkeun lain diniatan ku urang. Tapi eta mah qadarullah, takdir. Tah, aya deui nu takdir teh nu ngabatalkeun saum teh naon? Gelo. Nah, tong disebutkeun tong jelema nu si anu misalkan gelo mah nya. Tukang ngamera tuh namina teh Wa Aman. Eta teh tukang dagang nasgor di payuneun IGD Al Ihsan. Wah, mantap. Wa Aman Sasmita, YouTuber cepot bajidor. Tah ieu di YouTube-geun ke. Ya. Wa Aman teh saum ye. Ya, sahur isuk-isuk teh pagi-pagi sampai siang. Tiba-tiba jam 1 Wa Aman ngadak-ngadak gelo. Karunya teuing nya coba kumisna gede, coba gelo. Ih, amit-amit. Ya. Eta Wa Aman gelo. Nah, apakah saumnya batal? Batal. Jadi, tapi cenapa aya deui nu nanya, tiba-tiba cenapa pas jam 4 sore jadi bener deui jejeg deui cenapa cager cenah gelona teh. Kumaha cenah eta Pak? Tuluhikeun saumna. Batal we ya. Kalau sudah batal ya udah batal. Tidak ada sahur jam 4 sore. Tanu dua mah eta. Jadi eta mah qadarullah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang 3 tadi makan, minum, intim. Nah itu eta bari niatan kurang. Eta ge mah niati nu dibarengan niat. Poho mah teu naon. Urang hudang sare yo. Carita ngabuburit cenah urang madeg dina bantal cenah meh tereh. Bener cenah euy. Ngabuburit mah sia jeung bantal cenah. Tiba-tiba ngalinur ngigo jug hudang we. Celebok teh dahar. Cek bapana teh geus kolot. Nah, ari maneh Abdul. Ongkoh maneh teh puasa sedeh. Nah, kal kaberanghakan. Cek indungna teh, nah ieu mah boga incu teh. Ongkoh puasa maneh mah tapi wayah kieu bareng dahar. Si Abdul teh ngajawab. Jempewe geus kita balik deui guprakas. Naon si Abdul teh kitu ngalinur meureunnan. Ternyata pas diguyah-guyah teh. Udang sia maneh. Karek tibra. Ta eta mah ngalinur ngigo batal henteu. Itu dari luar kasadaran eta mah. Gitu. Pas udang teh eungap eureuleuh. Ya. Pan aya nu ngadua. Ngadua dina sasi saum. Santri-santri bapak di ditu dek ngadoa hayong naon dek abdi mah Pak Ustad ngadoa teh abdi mah padalang abdi mah ngadoa teh hayong dipohokeun abdi keur saum. Hayang barang dahar beureunan da teu batal teh cenah. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Apa bedanya imsak dan apa bedanya buletin? Imsak itu kata lain dari saum. Wa fi syar'i huwal imsaku, bahwa yang disebut dengan saum itu adalah imsak. Imsak teh saum, saum teh imsak, bonteng teh ketimun, ketimun teh bonteng nah bajeng bonon sagala bonteng kade inyung bonu sagala tah saum teh berarti imsak. Berarti kalau kita makan minum setelah imsak berarti batal. Da imsak mah saum. Yang menjadi pertanyaan adalah dari kapan itu nama buletin disebut imsak? Itu yang menjadi masalah. Da imsak mah saum. Sedangkan saum itu yang dimulai dari anitulu'il fajri ila gurubi syamsi. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ari terbit fajar menurut ilmu falak, menurut ulama, jumhur ulama bahwa terbit fajar itu bertepatan dengan azan subuh.
Itu berarti saum teh diawali dari adzan subuh. Berarti imsak teh diawali dari adzan subuh. Saum teh imsak teh. Kenapa kok di ngaranan dinami imsak? Seharusnya di zaman Rasulullah itu bukan imsak. Jadi 10 menit sebelum adzan itu bukan imsak deh sebetulnya. Tapi apa? Tanbihun. Tanbihun. Peringatan. Itu. Jadi ketika kita mau sudah sahur 10 menit sebelum adzan itu ada peringatan, tanbihun. Tong udud wae euy. Tong ngepluk wae udud euy 10 menit deui euy. Tong dahar wae euy, buru-buru kacai. Untuk apa diadakan tanbihun? Untuk apa diadakan buletin? Ya ulama bijak. Supaya apa? Supaya begitu kita nanti ke masjid itu sudah bersih, begitu udah disadap buletin tong wae barang dahar wae sok sanajan eta teu batal. Ya, sok sanajan eta teu batal sok atuh kacai, gosok gigi mah, nu mandi mah, nu adus mah, adus teh mandi sarua keneh. Gitu. Ya, tak engke pas hong adzan di masjid geus ngariung, jangan sampai urang teh keur udud we. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah cuy paruman euy, adzan euy. Allah sapotong deui, buru-buru dikusek-kusek. Allah cangkok kemu. Alah can sikat gigi, tapi sikitu. Makanya 10 menit sebelum adzan ada disada yang ngeguik ciga ambulan. Aba-aba ngabejaan lain imsak eta teh. Jumadi aslinya mah tanbihun. Ini kesalahan yang turun temurun dari sanahnya. Kan di orang yang menjadi aneh adalah imsakiyah. Jadwal imsakiyah. Dihanapna jadwal sholat, lohor, maghrib. Nah, adik-adik harus cerdas, ya. Imsak itu adalah saum. Wa fi syar'i huwal imsaku, bahwa yang disebut saum itu adalah menahan. Menahan dari apa? Anit ta'ami, makan, wasarobi, minum, wal jima'i, intim. Ma'aniyati, yang dibarengi dengan niat. Anitulu il fajri illa gurubi samsi, dari mulai terbit fajar yang bertepatan dengan adzan subuh sampai terbenam matahari yang bertepatan dengan adzan maghrib. Gitu tate. Sing jadi ilmu ngaji jeung dalang mah. Ya. Pun bae jeung dalang oge nu penting bisa ngaji we. Tah. Selanjutnya anu kadua mah tadi nu ngabatalkeun secara qadarullah nyaeta nu kahiji keur saum ngadadak gelo mun siga waman tah nya nu keur milem eta gelo abrag-abragan cenah waman ngadaceun oy gelo meureun alah nya teuing cenah nya nya teh kumisna kumaha gelo henteu cenah bisa batal. Dan yang satu lagi yang qadarullah itu adalah menstruasi itu. Eta teh nu ngabatalkeun mutlak nu ngancurkeun. Eta mah batal weh. Saumna teh. Nah, tapi yang membatalkan pahala itu banyak banget. Jadi nu ngabatalkeun pahala mah banyak. Makanya dalam hadis dikatakan Paida sumta palyasum, di mana anjeun saum, bila mana kau saum, bila mana engkau puasa, maka puasalah. Aneh kan? Di mana anjeun saum, saumlah. Ongkoh cenah urang keur saum, tapi tah saum. Saum apa dulu? Ya, samuka pangdenge urang. Ulah ngadenekeun kagorengan, kejelekan urang teh deng-dek naon cenah euy. Oh si eta cenah merkosa hayam. Oh cenah. Oh, gue tewak ku polisi. Wah, itu polisi ge miluan cenah euy merkosa hayam. Wah, kok deng-dek we ngarek kagorengan teh. Tak entong lah. Keur saum mah samuka. Kudu saum ceuli urang teh. Nu kadua wabasyaraka paningali urang, penglihatan. Kade ye sudah punya syahwat gede ya SMA mah. SMK mah geus resep ka awewe geus resep ka lalaki, geus majehna nikah. Ulah lawara zaman baheula mah leutikana sagede kitu semoga anak tah riab tah. Ya. Kade laki-laki jaga pandangan, nunggali wot, wah bangkok cenah euy. Can buruk mah dihakan ku pengkolan tuluy we dipelong. Ulah ya. Sam eta teh wabasyaraka. Walisanuka, lisan urang kudu saum. Ieu mah keur saum nyarita ublag goblok.
Sia puasa. Ya puasa atuh goblok. Terus si anjing ditanya, sia puasa. Ya udah orang Islam mesina sia bagong. Eta teh nu keur saum teh. Nu keur saum teh. Eta ningali ngadenge barudak karo robrona. Siap teh saum. Saum cenah. Cita bahasa. Mun cangcang heula cinta tu anjingna cep. Tah, ieu teh henteu ari batal mah, saum teh henteu teh kikituan teh. Ya. Kamana si goblok euy naon? Urang ngajak ke buburit. Sudi teuing anjing ah. Eta teh, sia mah kitu ka aing teh. Eta nu keur saum nu kitu teh. Ya, maka jalma nu seperti kitu, orang yang seperti kitu, ya, saumnya tidak punya pahala. Rasulullah turun sabda. Bagaimana Rasulullah bersabda, ruba so'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'i wal atos. Banyak orang yang saum tetapi tidak mendapatkan pahala dari saumnya itu, hanya lapar dan dahaga. Nu kumaha tanu kitu? Ngomong goblok-goblok. Bapak, ieu mah mertikeun ieu mah. Meunang mertikeun kieu mah ieu mah ibarat. Itu nya ibarat jorang. Ning bapak cenah sok jorang, mertikeun ulah sok teh jorang mah digamar kade. Itu ya dor digamar tahu teh beunang teh. Nah seperti itu. Ya, untuk apa saum? Saum itu adalah melatih kesabaran. As-saumu nisfu sabri, saum itu adalah setengah dari kesabaran. Dilatih sabar. Karasa tak kuno saum nu beunghar oge sarua teu dahar. Ya, tak kanu beunghar teh, he nu beunghar, karasa teu tak kitu lapar teh euy. Mata ke kurunya kanu sangsara teh harus sayang kepada orang yang miskin. Tak kitu kabeh kebagian, semua kebagian ku saum nu beunghar nu sukang jajan wae tah. Wah, mun ka sakola muka duit teh nu barureum. Ya, anak nu beunghar, karasa tah lapar. Terdidik, ngajak, belajar mendidik supaya sabar. Berlatih merasakan orang lain. Kitu teh. Ameh naon? Ameh urang dididik salamet ku Rasulullah. Sabab urang teh bakal balik ke akhirat. Dilatih ku saum sabulan penuh. Kitu. Dina pergaulan, dina bahasa urang kudu dijaga. Ulah lawora. Komo barudak keur kieu mah labil keneh. Masih labil kalian itu. Maka Bapak di sini amanatkan kepada kalian al-musahabatu tasrikut tabiatu. Bahwa sosobatan teh sok maling kalakuan. Kade cing apik dengan sobat babaturan ulah salah gaul. Sabab sosobatan masuk maling kalakuan. Sosobatan yang tukang main bola apal heading we mah jeung jadwal Persib. Ya, boga baju biru-biru we mah piking. Sosobatan jeung tukang ojek apal busi-busi we mah. Sosobatan jeung tukang gapleh apal kana balak genep jeung kababeng we mah. Kitu sosobatan jeung ustad apal Allahu Akbar, apal salat. Kumaha gaul hirup mah. Matak cing hati-hati kade gaulnya. Inung bapak urang teh naon nyakolakeun teh supaya urang soleh, supaya urang berarti, supaya urang berguna. Ya, dek naon atuh nepi ka beak duit puluhan juta, jutaan segala rupa dibikeun kanu jadi anak supaya anak saroleh. Supaya bisa ngurus aranjeuna engke nalika anjeunna geus kolot. Ya, siapa boga anak 8 kaurus 8 anak tah. Ya, tapi cantang tuh 2 jelema siapa jeung si emak kaurus ku 8 jelema. Tah keungeun kolot urang teh sok sieun geus kolot teu bisaeun ngurus urang, ngurus anjeunna. Makanya ya urang teh sing saroleh gitu geus siap ngurus kolot. Sik ade ieu padalang nanya ka hidup, apakah kita sudah siap mengurus orang tua kita kalau nanti sudah tua? Siap? Cing siap. Da kolot ge geuning ka urang wani ngurusna, hayang jajan dibere. Sugan jadi lagu, hayang jajan ente dibere ku mama. Hayang jajan ente dibere ku bapak. Dapat dibere we, geuning ieu keur ongkosna geulis, ieu keur ongkosna kasep, tak ieu motorna. Ya, tak ieu keur mayar ojekna, tak ieu keur jajana. Ayeuna urang baong sok.
Deuk kumaha naon atuh ku urang rek dipersembahkeun kana jadi kolot. Sedangkeun ku kolot teh apaan? Ieu anu disebut mutiara teh naon? Anu disebut mutiara anak teh anak nu soleh. Nepikeun ka Allah oge nyelehan. Allah itu juga mengalah tentang urusan ridho. Ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Karidhoan Allah teh gumantung kana karidhoan indung bapana. Lamun indung bapana ridho maka Allah ge bakal ridho. Kumaha carana supaya indung bapa urang ridho ka urang? Doa bakal bijil ka urang lamun indung bapa geus ridho. Doa anu teu dipenta teh ya, lain dipenta doa teh. Ieu mah, Pak, doakeun atuh abdi teh me beunghar. Nih apa mah terang ngadoakeun ka abdi teh jadi abdi sangsara ah. Eta mah rampok doa nu kitu mah. Tapi kumaha gugu ka hayang kolot, motorna pangumahkeun. Naon deui? Atuh pagaweanana dibantuan. Ceuk kolot teh teu kudu dipenta teu. Kadi kasep. Ya kerjajan. Tah bisi kurang keneh. Tah kitu nengan ridona. Allah bakal ridho. Ya, tapi nalika misalkeun indung bapa urang teu ridho amek ka urang, ngewa ka urang, benci ka urang, teu geunah hatena ku urang, tong ngarep-ngarep ridho Allah. Kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran gantung gawing jadi jelema doraka nu kitu. Tak kitu. Matak bapa mengaduakeun di dieu nya. Omat hidup teh sing jara di maung. Sinapa maung atuh maung maca cakar. Lain maung nu eta kasep geulis, tapi maung singkatan. Naon maung teh? Manusa unggulan. Amin. Di mana engke urang terjun ke masyarakat teh diperhitungkeun ya. Naon anu kitu jago kadenya ulah anggap enteng kanu sejen. Hareupeun teu wanieun teh buat ting tukangeun mah, buat ting manehna teh bebeja, buat ting ditah batur teh. Matak bening keneh loba baraya. Blus ka ditu aya nu nyuguhon, blus ka dieu babaturan. Wah, hebat. Tah kitu ya, urang mah kudu tampil beda. Namun batur kikituan kasar hirupna misalkan berandalan segala rupa, urang mah ulah kitu. Contohan ku urang. Tak urang mah seperti kieu. Matak Bapak nekankeun di dieu al musahabatu tasrikut tabiatu, sosobatan masuk maling kalakuan. Saum sadayana saum. Insyaallah tak kitu. Jamaah. Oh, jam dinding. Tak kitu. Nah cenah Bapak membeda jeung batur. Batur mah mun ngebahas tentang saum teh ayat 183 we. Nya teh ayat 183 teh neng. Cep. Lain dita saum teh mah khobariyah. Pada gini ayat kalimat geus arapalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Eta mah lain dita saum. Karek bewara khobariyah. Di dinya ge pan geus diwajibkeun fi'il madi. Ya ayyuhallazina amanu heh jalma-jalma nu ariman kutiba geus diwajibkeun fi'il madi teh. Geus. Ya, encan dititah. Tapi naha ari anu nitahna tar dibacanya. Nu mana? Nu 185. Naon kalimatna? Faida minkumus syahra fal yasumhu, di mana anjeun ningalian nyaksian eta bulan maka anjeun kudu saum. Eta parentah mah 185. Ieu mah dina TV, dina radio, didengar-dengar teh eta we tatakun. Tah, nah hari nu 185 teh dibahasnya. Padahal eta parentah nama faida minkumus syahra fal yasumhu, di mana engkau menyaksikan itu bulan disebut bulan Ramadan maka fal yasumhu, maka kalian harus saum. Itu kan pil amr parentah. Tah gitu teh kudu diajar ngaji ge nya. Cenah Pak dalang teh bisa ngaji da diajar. Gitu. Kartos.